Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun urang Sunda sadayana. Hayu urang sadayana canggupingkeun dongeng zaman baheula anu lumayan rame ya, tapi rada jorang. Ya abah ka dieu burukeun ye heuncet kuring geus molongo. Gerak geus lila uing teh di ewe-ewe ieu mah geus gatel momok. Ceuk eta awewena bari ngadangkak, bulu heuncetna kandel mani ngecih bruy. Abah paneh teh ngararet nempo ping-ping anu bodas, heuncetna melongpong hideung. Jujug abah paneh harita kontak kontol bah pandi harita hudang melegang manjangan. Ya engkang buru kehelanya isa kedeng. Ya engang atuh engkang harita bah pandi ngadeketan. Langsung awena didangkakeun. Salam-salam kanggo Sup harita bobogaana wargi-wargi abdi diasupkeun. anu aya di Aduh, maning Bekasi. eunah ieu nyai Bekasi, cek eta cek bah pandi. Bekasi. Nya atuh engkang dah heuncet kuring mah pulen geus Eta teh aya dicolok-colok. De Tatang, Eta awena bari Eded, Ali, sukuna ngarangkul kalhuluy. Ade. Hari tambah pandir lepkeun bobogaana beki jero lakui mangga bapane kopi eta ngalakui panasna kontol siapkeun. dilep-lepkeun. Awewena mani marurung bakat ku ngeunaheun. Aduh engkang Anu aya geuning di urang teh geus lila warung teh dicolok geuning Ibu kontol teh Imas mani mangga ieueun engkang mani asa pilu jeung ieu asa ngadawukeun nyaeta asa panas-panas teuing mani heuras-heuras teuing aya ceuk eta awena ieu neng sok ngomong we ceuk bapane harita lep di kontorna dilepkeun Bos Aep lakui leungeunna harita pilu jeung jeung sukuna ngadawukeun moretel kaluhur gejrot harita anu budak bucat teh disponsori gejrot nyaeta ku aya ayam tilu bakar cangkireun Ibu Imas. waktosna pramitra kaum dangu sadaya abah bogel anu mancen tugas di Getrans tinggi 1557 kHz anu dipancar luaskan di Jalan Raya Cetak Cikoneng nomor 41 Cikoneng Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak